Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kahadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Shalawat sinareng salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina bahasan danget ieu simkuring masih ngabahas perkawis tukang sirotol mustaqim, neraskeun bahasa nu kamari. Seueur anu nyuhunkeun anu naneda lah nu ngadua atanapi dina bacaan Al-Fatihah gitu. Mugia Gusti maparin abdi dina jalan anu lempeng gitu. Sedengkeun jalan anu lempeng teh hartosna teh sirotol mustaqim. Sedengkeun dina katerangan di mana jembatan sirotol mustaqim eta. Jembatan sirotol mustaqim eta ayana di akhirat sanes di dunya. Nu mawi upami hoyong lebet jalan anu lempeng anu cukang sirotol mustaqim eta urang kedah lebet heula ka akhirat. Cenah meureun nitah paeh aya kitu mah. Henteu. Margi aya dina katerangan Kangjeng Nabi diterangkeun urang kedah tiasa maut sateu acana mati. Di dinya urang bakal ngalaman maut sateu acana maut nganjang ka poe pageto nya anu disebat maut hakikat ya. Cek batur mah bebas lah eta. Dina maut hakikat eta diterangkeun dina Quran oge urang teh kedah lebet Islam secara menyeluruh sagemblengna jasmani sinareng rohanina. Janten aya syariat sareng hakikatna supados naon supados penak sareng jalan anu lempeng eta. Di mana cenah jalan anu lempeng eta teh kapungkur mah aya di balik para nabi. Jadi di zaman ayeuna mah nya anu kuring sok diwikeun nyaeta ka pewarisna, pewaris para nabi teh. Upami penak eta bakal penak sirotol mustaqim eta. Jadi jembatan sirotol mustaqim teh mangrupi kias teh rambut dibelah 7. Di dinya urang bakal nyorang geureuh nikreuh sanajan bari pateuh. Gunung oge bakal disahandapeun mumuncangan. Aya anu ngorondang, aya anu lumpat, aya anu ngesod pan dina kiasna ge. Tapi lamun urang parantos apa eta bakal kapenak katingali mana anu ngesod, mana anu lumpat sabab urang parantos janten pelaku. Jadi agama teh sanes dongeng didongengkeun deui tapi ku urang tiasa dialaman ayeuna keneh. Upami parantos ngalaman urang tiasa nyarioskeun ka batur. Jadi henteu ngabobodo batur. Ibaratna lamun urang ngadugikeun tapi acan urang ngalamanana sami sareng ngabobodo batur. Kunaon da soranganna oge acan ngalaman. Lamun ngawartosan ka batur urang kudu tiasa heula ibaratna. Lamun urang hoyong ngaguruan jadi jalmi beunghar, urangna kudu beunghar heula ibaratna kitu. Lamun urang nunjukkeun jalan ka Jakarta, urang kudu dugi heula ka Jakarta. Nembe tiasa
mapatahan atawa ngadugikeun ka batur. Sok sanaos henteu maca pinter maca oge da kusabab parantos dugi janten apa ongkosna sabaraha, perjalanan kumaha, naek naon ka dituna, ibaratna lamun ka Jakarta teh mah. Numawi ulah janten dongeng akhirna disebatna teh panjang lamunan ngabayang-bayang surga, sedangkeun lamun teu panggih surga ayeuna di dunya moal panggih di akhirat nanti. Naon anu di dunya teh nya urang kan hirup teh jasmani na di dunya, sabenerna mah urang teh di dua dimensi jasmani sareng rohani. Ngan upami lembet kana rohani eta kedah diproses heula aya ilmuna supados tiasa maot sateuacara mati teh. Kasadarana parantos benten mungkin janten kasadaran rohani. Tah dinu kapungkurakan kasadaran akal, alat anu ngabaca virtualna nyaeta panca indera anu kasadaranana dinu akal. Lamun parantos lebet kana rohani mah kasadaran rohani sareng ditanamkeun nur iman sareng nur kitab eta mangrupi alat paranti ngabaca virtual anu di alam akhirat eta. Alam anu leuwih nyata deui sabab beuki handap alam eta beuki palsu. Di mana cenah alam eta teh? Di balik diri urang sebenarnya. Sok ayeuna di mana alam mimpi? Di balik kasadaran urang. Sanes di batur alam mimpi mah, tapi sanes di langit, sanes di lebet bumi, tapi di balik kasadaran urang. Di mana kasadaran urang cicingna? Tah didinya eta alamna. Sok sanajan urang aya di jasmani katingali jalmi manusia ibarat, tapi lamun kasadarana turun ke kasadaran sato nya lumpatna jiga sato teu beda deui, teu benten. Tah numawi lebet cukang sirotol mustaqim teh teu gampil. Soalna naon? Seueur anu kecewa jalmi geuning cenah kaos kieu jembatan sirotol mustaqim teh. Apaan namina oge rambut dibelah 7. Jadi ku hese-hesena gitu. Lamun hoyong jalan anu raos ulah anu rambut dibelah 7 milarian jalan anu ageng ngan duka dugina ka mana. Margi naon? Urang moal tiasa ngaliwatan akhirat nembus bumi, tungtung bumi jeung tungtung langit oge lamun teu ngangge kakuatan Allah. Dina surat Ar-Rahman 33 numawi urang kedah ditanamkeun alat dina kolbu urang anu kiasna urang anu disebat nur iman sareng nur kitab ternyata eta bakal nuntun urang ku ngalangkungan guru rohani ngarambat urang mapai cahayana anu disebat guru mursyid teh. Da mursyid mah sanes jalmi mah walina disebatna mantap disebat lagi wali mursyid, walia mursyida. Didinya orang bakal terus diproses janten seseueurna kan dina agama mah ngapunten bae sok seueur ngamalkeun anu supaya babari rejeki, babari naik jabatan, hayang itu hayang ieu eta mah sanes jalan ka Allah, eta mah jalan kana hawa nafsu turun deui beuki kalah beuki ngajauhan
da ai ka Allah mah teu hoyong nanaon tujuan lagi ka Allah sareng ridho na we ngan tujuan ka Allah sareng ridho na teh kedah ngangge ilmu na deui teu tiasa urang nu penting ridho nu penting ikhlas hirup mah cenah teu tiasa kitu eta masih di dimensi kasadaran dunya kasadaran rendah kene. Jadi lamun tos naik kanu dimensi rohani mah urang bakal apal. Jadi kahadean anu baheula anu urang sok bageur sopan sabar eta teu laku upami urang tos lebet kana ranah hakikat. Sabab naon ibarat eta mah kenging nafsu urang ngerasa bageur ngerasa bener ngerasa parantos tara ngamak ngerasa sabar tapi upami tos naik karena hakikat eta bakal dipiceun bakal digentos sabar anu disabarkeun syukur anu disyukurkeun ikhlas anu diikhlaskeun sabab jalmi mah moal tiasa diikhlas-ikhlas oge aya wae ngutuplukna teh numawi kedah dibantos ku kekuatan ti Allah teh ya numawi ta didinya kapendakna kuasa Allah teh urang teu tiasa ngaku-ngaku teh seueur ajalmi anu cenah da urang mah pan lahaula teu bisa nanaon da kumaha Allah we eta masih di ranah rarasaan tapi upami parantos lebet pas terang ilmuna urang tos ngalaman naikna dimensi naikna kana dimensi rohani eta ku urang bakal kaalaman naon keagungan Allah teh yen urang teh hirup teh bakal diproses ku Allah bakal dirobah asal urang daek ngarobah da atos dincak dina jalanna numawi jalanna teh anu disebat sirotol mustaqim teh ngan henteu gampil henteu tiasa teu gampil dibayangkeun ku seseueurna jalmi nu nyarioskeun perkawis jalan anu lurus teh mangga wae tingali perjalanan para nabi anu sakitu hesena dicaci dimaki dihina ku batur nepi ka dibaledogan pan nepi ka diusirna nepi ka malahan bane dipergasa pan ku seurintanganana kitu ujianana umawi didinya ulah gampil percaya kanu nyarioskeun surga kitu bae nyapunten bae da karunya aya daripada ngahayal ayeuna ibaratkeun kieu lamun aya jalmi beunghar ku urang diagul-agul apa urang bakal beunghar pan urang moal beunghar lamun urang ibaratna henteu nuturkeun jejak henteu nuturkeun ilmu na eta jalmi eta cara na kumaha hayang bisa beunghar teh ibaratna ieu tah Kangjeng Nabi oge sanajan ku urang diagul-agul diagung-agungkeun ai teu dituturkeun mah jejakna nya anger moal tiasa dugi sami wae ngalamun we luhur-luhur pajauh-jauh akhirna teh tanu bahayana teh di dinya numawi sakedik-sakedik musim kuring dibuka nyawayahna da cenah bisi aya nu karada kasinggung nyawayahna da karunya ka umat cenah umat lagi da teu narima cenah wios cuman abdi mau ngadugikeun hungkul da sok sanajan musim abdi didugikeun sopan santun ramah tamah DP handap asor oge boleh anu teu narima mah nya moal narima da hukum papasangan teh ya di dunya
Itu latihim kuring billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.